tuh Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, Sufyan Sauri, Sufyan bin Uyainah, Daud Dohiri, Imam Atta, Imam Auza'i Muwaqi. Suri yang kang yarmu. Gitu sanes? Oh nya, menyebut takta. Tuluy dibagi ke dua. Aya mujtahid mutlak mudawan, aya mujtahid mutlak goer mudawan. Mudawan opat, mana Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Goer mudawan tasesana. Harti goer mudawan eta karyana teu dibukukeun jeung teu sah ditakdiran salah sahiji teu sah. Mana dalilna? Buka tafsir Sawi atau asana eta di dinya asana. Mau dibejakeun kacana masuk dedeyeun Kang Yayannya. La yajuju taklidu ma adal madhab arba'ah. Teu meunang la yajuju tingali adat jawazina pikeun insiraf kana haram. Teu meunang ulah ceuk urang. Taklid ka madhab salianti anu opat. Ari kana opat mah mangga eta mah tapi kudu salah sajina kakurung ku kaidah kullun minal a'immatil arba'ah ala shawab li anna turuqaha ala turukil khulafa'il arba'ah. Terus hiji-hijina madhab nu opat Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali eta teh kang hiji-hijina teh kabeh ge bener cenah. Karena perjalanan opat ye nyambung ka sahabat opat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Opat ti Rasul, Rasul ti Jibril, Jibril ti Gusti Allah. Tak yajibu taklidu wahidin minhum. Wajib hukumanana taklid ka salah sajina tina madhab anu opat. Kan urang mah hese keur kitu-kitu teh nya urang mah nanya ka guru. Da emang ngahartiara teh dina palebah ayat pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ge pannya sebagian ulama supaya urangna meureun supaya nyaah ka masyarakat maksud ahla dzikri teh ai ahlal ilmi. Terus ningali simpulna kitab Nihatul Zen. Tapi lampek ningali tafsir mah qad ajma'al mufassiruna ala annal ayata amrun minallah li ghairil mujtahidina bitaqlidil mujtahidin. Gitu tafsiranna teh. Sepakat sakabeh ahli tafsir bahwa ayat pas alu ala dzikri eta teh amrun minallah, perintah ti Gusti Allah kasa li ghairil mujtahidina ka jelema anu pangkatna lain mujtahid bitaqlidil mujtahidin titah taklid ka para mujtahidin. Dak urang mah cek ulama we nya, cek guru cek genah keneh kitu urang ngopi eta urang olah ka sawah ngebon ngarit jang domah ngalah di untuk dungkul domana urang teh urang nu kitu lah nya. Nu penting tuturkeun guru kudu itisol jeung guru ulah wani pegat jeung guru eta urang jeung guru urang satempat. Nah, hikmah keur urang para mujtahidin tidinya nganggit kitab sebahagian ulama tireng-rengan madhab Syafi'i nyanak hikmah tina ayat dimitian kulapan subhana aya ulama nu nyunatkeun keur ka umat Nabi Muhammad sunat hukumna di mana nyaksian nempo perkara nu kaget nu aneh teu kaharti kotak urang refleks sunat hukumna maca subhanallah. Jol hadis Rasul kalimatani khofifatani fil lisani saqilatani fil mizani wa huma subhanallah walhamdulillah. Aya dua kalimat enteng dibaca nalisan temetak jebleh bibir temetak ompong huntu tapi engke bakal berat timbangan amal di akhirat nyaeta maca subhanallah walhamdulillah. Tanya urang hate urang ayeuna Rajab geus rek akhir bapak maca tasbih di tanggal 1 Rajab geus sabaraha kali jawab wang eong nih atawa kieu nanyana atuh Bu ibu sadayana para bapak sapoe teh saminggu teh 7 poe 7 peuting coba uing rek naros 7 poe 7 peuting ibu kakantun tahajud sabaraha kali hampir kabeh atuh lain kakantun ngaco kabeh matara atawa balikeun ibu sabulan teh 30 poe 30 peuting. Hek ibu sabulan jarak waktu sabulan sabaraha kali tamatan Al-Qur'an. Kadang-kadang urang bulan puasa we tepung tahun kitu ge diroyong-royong direntog ku sarea. Aweun tas taraweh
ayeuna memeh bubar cek para ajengan wayahna urang ngader selat Quran deres ku sararea kakarak breng tamat cel sakali tamatan ku sararea menang ngarempog ku sa DKM bari geus tamat teh sohorna ge kabina-bina sapekor ditarikon bedug aya 3 kokol aya 2 ranghok hari teh pan khotaman cenah sabareka khotam sakali khotaman deung tahun di dieu mah khotam Quran ku sabaraha urang satahun teh nya ku sadekam gelo eta kuat sohor urang maca tasbih cuma sabaraha kali sepuh ongkos cek tadi cek hadis enteng nalisanin dibacana tebetak berat tapi kunaha tuh urang teh hese-hese kenehnya apa masyarakat boro-boro ayeuna tasbih ngahaja wirid subhanallah walhamdulillah subhanallah boro-boro ngahaja wirid eta we geuning tasbih anu 33 tas salat 5 waktu meunih hese di dieu biasa rami berjamaah lohor asar maghrib isya subuh naon maghrib eta teh dina kitab leutik na Tanqihul Qaul nasarahna dengan eta teh panggocetna eta teh maghrib teh leres dan urang kadad mah teh ganyaranna asar jeung subuh leres kitu ajengannya nah air rempek maghrib wungkul berarti nya wiridan teh maghrib maca subhanallah 33 teh tas salat teh nya kitu ge nu miluan kitu oge ari ka masjid beureun nya daerah meureun campur ku para ajengan nya ai salat imamnya kitu teh awe likum-likum atawa biasana di dieu lamun pek salat di dieu maghrib teh anu sok ragem teh sok paburu-buru atau pak engke-engke lamun lohor di dieu biasa jam 1 geus berjamaah lohor atau jam setengah 3 ya Allah ya Karim ieu ngan padudan-padudan di bakoan henteu ngan rajaban-rajaban di warok mah henteu ngarajaban brengka ditu brengka dieu waktu salat mah pan rajaban teh ieu ulang tahun salat gara sok tingali dina kitab Ilajul Amrod kaca 20 pangandika Ibnu Hajar Al-Asqalani al-hadra minat taqsiri bis salat fa innaka la hijta al-fahijatin wa daya'ta salatan wahidatan aw akhartaha an waqtiha kunta khasaran fatarkuka lil haji khairul laka wa katsirun minan nasi yudimunahu wa yudayunaha fa huwa khusran wa dhalalun mubin cek Ibnu Hajar Al-Asqalani kudusieun anjeun tina gagabah kana salat sanyanyana anjeun sanajan ibadah haji ka Mekah 1000 kali tapi wani ninggalkeun salat sawaktu wani ngahirkeun salat sawaktu anjeun teh jadi jelema rugi bahkan ninggalkeun ibadah haji leuwih alus ka anjeun daripada geus jadi haji wani ninggalkeun salat geus jadi haji wani ngahirkeun salat ngan lolobana jelema di akhir zaman cek Ibnu Hajar ari ibadah haji mamaraksakeun belaan ngajual kebon ngajual sawah belaan anak teu ka pasantrenkeun belaan anak teu ka modalan tapi anger we geus jadi haji mah gagabah keneh kana sok wani keneh ninggalkeun salat pawahosan wa dhalal mubin eta jelema teh cenah rugi sasar anu pertela naudzubillah summa naudzubillah sok urang hikmah tina bulan Rajab salat taraksa di antarana urang nyalak hikmah tira kecap subhana wayahna rek keur berjamaah atawa keur sorangan rek keur di masjid atawa keur salat di langgar sawah wayahna najan gancang babacaan nu penting ulah wantun ngantunkeun eta maca tasbih nu 33 sabab simkuring ningali hadis Rasul dina sarasapina kieu nguningakeunana man sabbahallaha dubura kulli salatin wa hamidallah man sabahallahu dubura kulli salatin salasan wasasina wa hamidallaha salasan wasasina wa kabbarallaha salasan wasasina summa qala bitamamil mi'ati la ilaha illallah gufirat khotoyahu walau kanat mithla jubadil bahri jelema maca subhanallah 33 nuturkeun ka kiai subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 tungtungan ku zikir 100 la ilaha illallah mangka bakal dihampura pirang-pirang kasalahanana dosa nu aralitna najan lobana ngagagata sapertikeun budah lautan ayo urang hayang diampura dosa hayang ayo maca etana ngaot salat asal tara
wah kitu mah tuh tamani ngacok hirupa kudu roja kudu ta'alluqul qalbi bimargubin fihi mal ahdi bil asbab ulah tamani ieu mah hayang teu diampura dosa hayang ai wiridan nuturkeun kiai lohor asar maghrib bisa subuh tara lieur pa eta mah diampura dosa hayang ai wiridan mung maca tasbih mung maca dikir mung maca tahmid mung tasawuf 5 waktu eta mah nu kitu mah tamani ai tamani apa di lugohan teh ngarap-ngarap ing perkara kang ora layak buktine sabab eta ta'alluqul qalbi bimargubin fihi ma'adamil akhdi bil asbab cuma terhati karena perkara pikahayang tapi teu migawe teu ngalaksanakeun teu nyokot kana sabab-sabab anu matak ngasilkeun kana pikahayang kudu roja Pak hayang diampura dosa unggal maghrib subuh lohor asar isya wiridkeun tah rek berjamaah wiridan tika tikir tika ayeuna kulayu sibana arek keur berjamaah oge wiridan kakarak nu kitu mah roja ta'alluqul qalbi bimargubin fihi mal ahdi bil asbab cuman terhati kana perkara anu dipikahayang dipikaresep bari migawe nyokot ngalaksanakeun kana sabab-sabab nu mentak ngasilkeun kana pikahayang cara urang hayang diampura dosa sing daek tobas di antarana ulah wantun ngantunkeun maca tasbih jeung tahmid nyata nu 30 teh ya dituntungan dikir 100 tiap ba'da salat 5 waktu bare mah insya Allah hiji tah subhana ne tik di euy subhana maha suci allazi dat Allah asra ieu teh asra teh tina saro ari saro segat fil madi cek Syekh Daud Ason Haji udah eta ulah digagabahkeun jurumiah teh barudak santri walaupun cicing di kampung mas santren di aji jurumiah pelajaran internasional gagabah nah mak internasional dibanding jeung budak sakola ilmu sakola mah tidak teu dikafirin lobana ge budak santri mah sorogan jurumiah sorogan yakulu ngaji jurumiah eta teh pelajaran internasional wataba kan gagabahkeun ieu mah nyata tajina wegah deh ka santri teh aya 2 sikit 3 sikit kagok ini make kagok pancet guru geuning baheula santri sanajan hiji anggap 1000 cek abah cece di Cimangu jang mun uwi ka bumi amalkeun ilmu di mana abah santri eueuh penting santri mah jajarkeun deh bangku cenah walak wake hareupeun bangku cenah lain tah gelo teh bade mubalaghah hidrokiah dulur baniku banget nak kudu urang aya ka aya ngamalkeun kana ilmu agama ieu mah eta lur cenah kalau hiji dua mereka cenah antep we cenah ada watabah yang nyetrok ampun Gusti sok di mana ge teh nyipangna di mana asra teh pina saro segat fil madi cek Syekh Daud Ason Haji urang Afrika teh mentakan sim kuring teu salah nyebutkeun santri mah pelajaran internasional coba sok ari pengarang alfiahnya urang sagaranten asa teu mangih sanad uing urang sagaranten make ngarang alfiah pengarang jurumiah Syekh Daud Ason Haji urang Afrika ai Afrika mana Indonesia lain alfiah Spanyol gitu itu mentakan ngaji di pasantren di dia pelajaran internasional cek nu beuki cek nu beuki mah da anger we bener dadat oge daya Abu Jahalnya kumaha ti baheula gini deret oge wae umur ngeceret teh ka urang dia buktina aya teu jauh malah santren aya urang dia anakna usah 10 aja di ka pasantrenkeun oke ngomong naon benar tuh Pak? Benar menikah asa teringrang bukan anak teu pasantren teh bungan budak nu meleh ku anak dengekeun ku ceuli dengekeun Rasul nganingakeun kieu na kita poho deui ieu mah Kang Yan ida arada ayang tulo ila uttaqaillah minan nar fal yang tur
lil muta'allimin. Cak saklek eta hadis Rasul. Lamun anjeun karep hayang ngadenge hayang nyaho saha jelema anu diperdikakeun tina seueur neraka tampo we cek Rasul lil muta'allimin jalma-jalma nu keur nimba ilmu agama nu keur caricing di pasantren. Mentak Abu Yaquci almarhum Cilongok nyebut lagi ka santri teh manuk-manuk surga leres. Ta eta hadis nama Rasul nyarios teh mun pek anjeun hayang nyaho di dunia nu kumaha rupana nu kumaha bentukna jelema makhluk Allah umat kaula nu diperdikakeun tina seueur neraka tempo we cenah jalma-jalma nu keur nimba ilmu tina agama. Ieu mah kumaha kono sekolah buat bulan paket rok dikejar itu ampun pon jadi RT jadi manur seseret kana sekolah paket nyewa wing kos kitu marobuka ti jawabku ijazah ate iya kade kamu ya kadenya kade iya hadirin sadayana asro tina saro segat fil madi mun ceuk tahrib seson haji mah ngaran fil madi teh madala ala hadasin madowan kodo cek urang mah kieu nuduhkeun kana pagewan geus doroba geus mukul wus mukul nasro wus nulungan ning guru kitunya geus tapi kurunyung seh kaprawi cek seh kaprawi wa kulu pikin ida usnila ilallah bahwa mujarrun ani zaman setiap pilih isnad ka Allah wayahna sepikeun tina zaman berarti rek disunahkeun teh kieu nya ala didat Allah asro anu geus ngaleumpangkeun he atau asro anu ngaleumpangkeun mangga atau make jebat geus mangga ya dalil mah duanana oke ngan ulasan kuturut muning nurutan tina YouTuber ulah eta mah tetep kudu hasil ngastra ulah tingali alati isi maksud asro silahna cek ulama al mausul masilati fi kuatil mustaq mana mustaq mata pak al musri bari jawab kuing cicing unggul teh nu kieu mah teh kuing talangan cicing kuing mah nyamangatan ka rai-rai nu juga masantren cicing atuh pilu ngagila krepeh jang Ilyas cicing keur kieu mah cicing sama-sama tukang bedog mah cicing keur kieu oh berarti subhana ma suci ala tidak Allah asra nu ngaberjalankeun Allah nu ngaleumpangkeun nu ngaisrokeun kaharti we ku urang oh berarti tina anu diasro teh aya anu diberjalankeun aya nu ngaberjalankeun saha diberjalankeun Kangjeng Rasul ku saha diberjalankeun ku Gusti Allah berarti ce Isra Mi'raj teh kahayang Rasul kahayang Gusti Allah coba jawab kayang Gusti Allah lain kayang Rasul tapi kayang Gusti Allah oh atuh kaharti kurang cek kurang ari kahayang Gusti Allah mah naon make teu percaya ka lakon Isra Mi'raj teh dina waktu sakedeung ge bener teu da lain kahayang Kangjeng Nabi berjalanna tapi kayang Gusti Allah sok urang nyeun contoh meh kaharti tatmimul kuid wasrut bitamsil nyampurnakeun kana kaedah jeung salat ku contoh bitamsil zal iskalu ku sabab aya contoh sok leungit kahesean cenah cek guru ieu contohna Kang Yayan boga jam tangan saiko 5 menang pangi beuda contoh Kang Yayan teh make ngariut kumis teh da teu sieun boga saiko 5 Kang Yayan teh jarumna lempeng duana kana angka 12 lamun pek eta jarum keur lempeng kana angka 12 hayang muter ku sorangan tika tepi kana angka 12 deui ngabutuhkeun waktu sapoe sapeut bener teu ieu ka tukang geura kumaha teh ngaji teh nunutan wae ieu ku diubaran nunutan teh masdar mang tina nandata yunanditu nundutan geura ubaran ada dayu adidu ududan ududan itu lain di pom bensin iya
eta geuning kudu geuning ngeluk wae tuh mut-mutan wae tamah di masterna sandata yusanditu sunutan sulat geura tarang